lain eta domat teh erek dijual. Oh ngang. Di dia mah. Jang eta jang kurban. Aya sabaraha. Oh, can boga jualan. Tapi Kang Unggul atuh. Ai domana aralus teu. Doma mah atuh masalah mah misluk. Di dinya doma harane pisan di dia mah doma teh. Kieu nanyakeun aralus teh kan. Domat teh urang hariwangna kieu eta domat di dinya teh bisi anakan urang euy rupana pang-pangna mah. Heuh rupana aing goda. Oh nya rupa mah rupa doma. Lain ada beda. Aku rupa kuring. Heuh bener lagi. Doma kuring. Tong mantang. Mang baru dah kalau Bandung ngalonyeng ka di dia setiap di dia ngaliwat. Doma kuring. Enak amang dek ngalonyeng. Doma siga anakna beungeut kuring. Teu paner mang. Emosi di dia. Tawa kajepit dia mau nanyakeun atuh kalem heula. Kan urang teh kan kieu doma teh berarti alus kumaha rupana gitu kan urang teh dihariwangkeun biar urang teh bisi mirip pang-pangna mah gitu. Atuh malu pertanyaan teh ieu teh rada teu bener ya. Soalna ieu mah ulah nanya alus rupa, montong teh gendut teh. Ai rupa mah nya rupa doma mah rupa kuring atuh. Hampura euy. Kelepasan urang teh kan kieu lain kemana mah urang teh kieu kan di dinya mah gini. Atuh tarang dia ngobrol teh ya. Jadi saya teh di dinya mah segala dimandian ku kuring. Nyao atuh teh dimandian mah da bau. Disarean ku kuring. Henteu disarean mah. Aratel atuh karek marap oge sakedeung sareudang atuh. Kamarapan doma komo molor jeung doma. Kaget aing boga amang teh euy. Arian nya mah alonyeng ciga barudak euy di lemur euy. Kari teu wae ngomong teh setiap ngaliwat. Doma kuring di parapanku kuring cenah. Jadi kan kieu pang-pangna mah deh lain mangsa kan sok sentimen sebenarnya aing ngarangan urang itu istilahna urang teu ngajukan mah urang boga kadaek boga munding doma rupa. Urang kan ngaran mencerangan sare di dinya jahat didinya ngaliwat didinya gitu tah pasti urang sentimen eta domat teh bawa domat teh euy batur ge loba ngomong kieu aya teh cenah jaluan domat teh tapi rareuneuh wae hanya ku aing di leureuhan aing ngamayar mah sabaraha tah aing kamarenya ka kolot aya tetangga Pak Udin teh nya tetangga urang loba jaluna teh domana teh Udin geuning ngiring ngajalankeun doma lah baheud da aing teh rumasa euy mere duit 50.000 ngajalankeun genep siki jadi naku sasiki aing kudu ngamoda deui cing teh ieu apa enak mahal mang sperma doma ge mahal mantak ngajalankeun doma teh 50.000 sabikang matak paingan ayeuna euy jelema mahal da sperma doma ge 50.000 sakecos aduh bade jadi can puguh kaget aing zaman kiwari euy serba duit komersil ting akibat mahal bebeul gitu nya kan enak mah eueunan eueuh tanaga nu gratis kaki mayar di kota mah di kota di kampung oge lah aing geus maju daerahna mah pasti mayar coba ieu di gunung kieu ye tapi emang gunung oge mau jadi kota mang mayar ngompolna gawir oge teh naon pacilinganana menang nyeun jelema dibere cai ayeuna kan obat cilingan cai paling nyangkilat dan ku daun eueuh meureun tergesrek gitu nya gratis atau hari gitu mah di kota makan teu kieu aya caina dipanggieunkeun walaupun si jalan oge ku karung meureunan mayar kana eta anu manggieunkeun nyadiaan fasilitas gitulah urang teh nya atuh aya lebah dinya namanya mikir we urang teh kan bae lah da ngaranna ke jelema ngaranna oge aya pribasa teh ya sababna urang teh eta sebenarnya tantangan kanu daek daek kan aing kanu daek kan loba gogodana di ibarat jelema nu daek ibadah loba gogodana gitu aya we ngaleketek supaya urang ngedul beureun kitu kana mah euy tadinya mah kadaek malah geus lumayan cuma ngehesekeun batur alhamdulillah sareng boga pemajikan dua ge bakal kaparaban di dinya nyata tah kitu kacau loba balong boga kan bedah ieu mah unggul gebuk derita tah kitu we kan urang teh euy hayang mah euy awewe teh nya anu bisa diajak dina gubuk derita gitu euy
semang da awet aya nama atuh. Enak mah. Syang.